Abdi muji ka Allah nu maha suci, disarengan sholawat ka Kanjeng Nabi. Mugi abdi sadaya kasyafaatan, wasilah junjunan anu dirahmatan. Ieu nazom ala kadar keur ngemutan, hafalan urang nu kadang sok hilapan. Najan sakedik muga-muga barokah, keur santri di hidayatul mubarokah. Ieu nazom rek nerangkeun tentang waris, pek sing paham bari sing daek narulis. Dawuh Nabi araji ilmu faraid, satengah ilmu aya dina faraid. Jeung ilmu faraid anu pangheulana bakal dicabut ku Allah ti makhlukna. Kalawan ngamadhab ka Zaid bin Thabit, sahabat anu masyhur ilmu faraid. Ieu nazom ageng manfaatna, khusus kanu ngarang umum nu macana. Anu ngangobarojazna lagamna, gampang mahamna tur teu hese nalarna. Rumus dina ngitung waris henteu susah, karitirka dibagi asal masalah. Hasilna dikalikeun kana sihamna, jumlahna pek pasikeun kanu